dahsyat. Pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Cing, aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kamana apel na atuh make kudu dianter sagala hari tahun teju kawas budak rodek ulu wae ngapelan awewe kudu dianter-anter cek Sudirja ka Uju dulur misan nyeen pamajikanana sanggeus manehna teh hot-hat nerangkeun pamaksudan datang ka imahna. Lain masalah kamana-mana na Kang, tapi era Kang mun nyorangan mah tembal Uju bari ngesedkeun diukna ngadeukeutan pok ngomong radang harewos kuring can kungsi panggih Kang karek apal fotona we tina Facebook geulis Kang geulis cenah mah manehna kungsi kawin ngan teu lila boga budak hiji ayeuna rek panggihan munggaran tak kitu Kang. Wow, di mana tina Facebooknya? Tembal Sudirja penasaran. Lain tina Facebook, wawuh mimiti nama tina telepon nyasar. Tuluy mere akun FB. Ya kitulah tuluy nama. Kawas ducan kungsi ngorawai lain maka. Cek Uju ngomongna teh bari ngaharewos. Ampir-ampiran teu kadenge sieun katoyan kuen meureun. Pamajikan Sudirja nu keur nyieun kopi di dapur. Obrolan teka papanjangan kaburu datang mawa cikopi ngebul 2 gelas song luhureun meja sor goreng sampeu haneut bangun garing naker ngobrol teh jadi ngabuntut bangkong da baham samutut ku goreng sampeu. Sok Ju kamana wae ari maneh menip bangles cek bari terus ngaleos. Biasa we ceu ari budak kamana ceu tembal Uju nanyakeun anakna dibawa ka mah mantuan manen roh aya cenah ka kebon tembal nu geus tepi ka dapur nyalengkeung si kopi anyar ninjuh ngabudah sepat wadahna cangkir bungur ka meumeut hasupna ngebul sengitna nyambuang ka ambung si kopi meunang nyieun pamajikan panyinglar kacape mun balik ti sawah remen balik ti sawah teh Sudirja mah cukup kuci kopi sagelas bari anteng ngobrol paduduaan jeung nu nyieunna najan henteu ngurangan kabagjaan pamajikan nu ngancik mang taun-taun dina ati Sudirja teu weleh sabar dina ngambah sagara rumah tangga. Di luar kapireng angin sore ngadalinding nebak awak nisan hate nu dirobeda ku mangrupa rasa. Mitra kaum dangu dina waktu nu geus ditangtukeun nyata poe Sabtu pabeberang Uju tangina saacan ngong adan lohor geus manco di imah Sudirja. Janjian apelna mah jam 2 beurang cenah.
Nyeen telobat tatanya dages di bejaan tianggalna. Sapaparat jalan motor maju alonaker, si Uju numawana loba pisan malaweung, memehan nubruk angkot sababaraha kali mun teu digareuwahkeun mah. Kasoreangkeun teh karasa leuwih lila batan ti sasari. Beras kajaran leutik, motor beuki laun, tagiwur rarasaan teh cenah. Anjog kahiji imah nu buruanana lega. Matak pika betaheun keur mah lega hegar deui. Mangrupaning kekembangan keur meujeuhna ligar. Aya anggrek bulan anu bodas nyacas, kembang ros beureum ngahunyud gigireun bougainville ungu. Jukut nunutupan sakuliah buruan rata hejo ngemplok. Ngan hareupeun garasi nu teu make jukut teh di pabing blok. Lampu taman dipasang di tengah-tengah balong mata resep nu nampokeun. Bener di dieu ieu teh imahna Ju? Tanya Sudirja bari tunga-tengok ka pakarangan. Heuh bener. Dina alamatna oge nomor 34 ieu tempo. Da geus dicatet ku kuring oge Kang. Tembal Uju bari mikeun kertas sacewir. Gancangna carita. Sanggeus uluk salam bray panto imah aya nu muka. Budak awewe pantar kelas 5 atawa genep SD. Laju mukakeun panto pager, motor diparkirkeun di tempat numerna luhur paping blok. Panyeungit ruang tamu mapag kadatangan maranehna duaan. Cet hejo toska ngiuhkeun tetenjoan nu geus kapanasan sajajalan. Angin ngadalingding nyelesep asup tina sela-sela jandela, mawa tiis kana awak nu jibrug ku kesang kapanasan. Kursi jati nu diadu maniskeun jeung karpet krim mapaes eusi rohangan. Telila jol deui budak nu tadi. Tayohna ti dapur da mari mawa ciorson campur es, bangun seger naker ka tempona teh. Teu diengkekeun deui sanggeus ditleundeun luhureun meja hareupeun Sudirja. Leguk diinum ampir beal. Demi Uju katembongna bangun teu mirasa dengan diregot saeutik. Mana Ju? Anu boga imahna? Mana kabogoh teh? Ceuk Sudirja ngaharewos. Ngaheureuyan sanggeus budakna ngaleos deui. Ditanya samodel kitu Uju teu nembalan. Kalah ka ragamang deui kana ciorson, leguk saeutik laju diteundeun deui. Kitu jeung kitu nepi ka beak 3 parapatna. Bari sakapeung mah liuk deui kana panto urut budak tadi datang. Panto nu ti tadi dipencerong teh ngareket. Bangun aya nu nyurungkeun ti jero. Uju ngareret, langsung Uju teh direret ku itu. Luk tungkul, rampang rempung teu puguh caba. Demi Sudirja jongjon we nyonyo HP. Tos lami Kang Uju. Sora halimpu ngagareuwahkeun nu keur rampang rempeng. Red Sudirja jeung Uju melong kanu datang, gebeg. Hate ruas kacida jajantung dak dumadak asa eureun panon mencerong kanu anyar datang. Geuningan Dedeh. Nah bet Dedeh geuning nu diapelan ku Uju teh. Nah bet di dieu apan lain di Lembang ceuk beja mah. Ceuk Sudirja galecok dina jero hatena. Mitra kaumdang gancangna carita lain sakur Uju nu loba uleng jentul basa balikna mah. Dalah Sudirja oge loba pisan ngahulengna. Segala pengalaman jeung Dedeh bruh breh
memaksa ajol-ajolan harayang keluar. Rengkak paripolahna ngelembang dina kongkolak panon Sudirja. Perihna hinis nu ngagerih dina hate, basa bapana nitah Sudirja megatkeun dedeh. Karsa deui harita Sudirja rumasa can boga gawe nu bener, can bisa ngabagjakeun manehna ku harta banda. Ngan boga modal ka cinta jeung kanyaah anu leleb, ku kituna pantes mun bapana nitah pepegatan teh, lantaran tianggalna geus teu panuju amprok jeung Sudirja. Pedah we dedehna gede duriat bisa ngajadi teh. Ingat we baheula basa bapana ngomong bari teu eleum-eleum nungguan naon deui dirja cenah. Enggeus puguh maneh teu bisa mere kabagjaan, rek nyiksa nepi ka kumaha ka anak dewek kitu. Tuh dedeh mah geus aya nu hayangeun deui. Juragan ane mah tidayeuh nong tereng keneh kumaha basa bapana ngahina jiwa kalalakian Sudirja dina mangsa bareto. Rumasa jauh tanah ka langit dina persoalan harta banda mah. Kolot Sudirja jeung kolotna teh lain babad, lain pacing, lain campaka kuduna, lain babad, lain tanding, lain kadinya kuduna. Teu bisa majar kumaha. Desek-esek teuing mah ridho teu ridho, kapaksa Sudirja ngalepaskeun nu dipika cinta tur dipika deudeuh. Meungpeung ora keneh pamajikan can boga, kitu babasaan jenat bapana Sudirja basa harita ngelingan ka manehna. Saparat jalan uju bangun hareugeun, sajajalan tatanya ngeunaan Sudirja bet wawuh jeung dedeh. Ku Sudirja teu diwaro, sajajalan manehna menta saran kumaha pikeun kahareupna angger ku Sudirja teu pati dipalire. Nu puguh mah hate tagiwur, rarasaan ngadak-ngadak baranas tiris. Sabah teh aya masalah naon cai? Dina waktu kahareupna pas sore nyeen ngageureuwahkeun antengna lamunan Sudirja nu keur diumbar ku manehna. Rumasa geus saminggu ieu pikiran Sudirja marojengjak. Inget ka dedeh, ka mangsa silih asih, inget teteupna basa kamari papanggih deui. Ingat basa amitan ti mahna sasalaman rada lila, budakna nu manis anu nyium tonggong leungeuna geuning geus boga budak dedeh mah ngan karunya cenah budak teh bapakna. Buru-buru mandi heula tukang. Kawas nu tenggar kalongan wae lamun ngalamun tepuguh kitu. Tepuguh jodoh lu mana mun aya naon atuh ieu teh. Cek pamajikanana deui semuogo kitu teh.
Leungeunna ngaragamang kana leungeun katuhu Sudirja terus mencetan. Ongkoh nitah mandi tapi kalah kemencetan, cek Sudirja. Henteu tarik mah mencetana teh ngantina ramo-ramona karasa ngamalir kanyaah. Resep kogona sok rame ku sukaseurina kae teh. Ngan angger hati leutik teu beunang dibobodo, angger aya nu kosong molongpong jeroen dada. Mun dibandingkeun jeung Dedeh, duanana ge silih elehkeun dina sagala rupana, silih bebeutkeun. Nu beda teh iwal ti kolotna. Anjeun nu ngajahit akang tina katalang sarahat teh. Nah akang bisa kalengitan kanya hati anjeun, nu sakitu antep lelebna, nu sakitu getena. Acan memeut ku ogona ku lendeanana, nah bisa akang kalindih kanya anjeun ku kanya Dedeh. Enya oge baheula kungsi ngahiji, tapi apalen bapana sakitu tegana. Mun seug ayeuna daek narima teh nyalain kanya sajati ngaranna tapi pupulasan teh meureun. Moal wani-wani akang morojulang ngalepaskeun beusi. Rek satia satuh ka anjeun nu pujaan hatengka. Cek jero na hate Sudirja bari musapan buuk anu jadi pamajikanana. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Perkara Nyi Dedeh geus kapopohokeun, geus teu dipikiran deui, pon kitu deui ujug tara menta dianteur apel deui. Demi Sudirja oge teu hayang ari kudu tatanya mah lambaran carita jeung Nyi Dedeh dina mangsa anu katukang-tukang geus moal diguar-guar deui, rek ditutup ti deungeut ayeuna nepi ka jaga. Mitra kaum dangu, ayeuna urang kocapkeun lalampahan Sudirja dina perkara anu sejen. Kocapkeun sataun kahareupna, panas panon poe nu maju ka beurang karasa nyiwitan kulit. Sudirja ugil-ugilan hayang hudang tapi teu wasah. Awak leles taya tangan pangawasa, tong boro bisa lempang ku sorangan, cacak rek hudang tina diuk oge teu bisa. Awak nu tadina seseg ngareusi kiwari ukur kulit pamungkus tulang teh lain babasan. Beungeut kanyos haropak palipisan naronjol iga ragas ngan beuteung melendung herang jiga nu reuneuh bulan alaeun. Dahareun geus eueuh nu bisa asuh, tong baroning sangu dalah bubur oge ukur tajina, kitu ge ukur sesendok atawa 2 sendok. Sabot ugil-ugilan bari renghap rajuk asar kepegat jalanan eungap, jol pamajikanana ngurunyung. Atos kitu moyana Kang, Cek leungeun Sudirja dicekelan, cangkengna disangkeh. Sudirja tewasa nembal, renghap beuki ngahancu. Tuluy dipayang dibawa ka jero kamar, goledag Sudirja ngegoledag dina kasur di kamar tukang. Sirah nyanda diganjal ku bantal aya opatna. Ngahaja di kamar tukang kusabab asa tingtrim di dinya teh. Jeung utama nama hayang ulah ngaganggu kanu jadi pamajikan. Sabab unggal peuting tara bisa sare Sudirja teh, kadangkala apal dipanjangna peuting teh lain bobohongan. Bakti ngarasakeun panyakit nu kacida sangatna. tuang heula bubur atunya Kang. Nyen ngusapan beuteung Sudirja nu herang melendung. Katempot si matana nyurucud masihan pipina. Sudirja ukur gideg.
pangmawakeun pangmawakeun si hadeut weh, tembal Sudirja ngomong sakitu ge tangkareng apranju. Pamajikanana ngaleos ka tukang, telila jol norojol deui bari mawa teh amis haneut. Ukur eta nu bisa asup kana beuteung Sudirja teh geus aya samingguna kurang leuwih. Regot teh diinum ukur saragot. Kang, sing enggal damang atuh Kang. Pamajikanana nyuh kana suku, si mata karasa haneut ngalembereh. Geus hampir sabulan sabenerna mah Sudirja katerap panyakit kieu teh. Ngan teu dirasa, asal nama ukur seulangen, mural jeung riut. Panyana teh ukur panyakit mah weh. Mimiti ka dokter, cenah lambung. Ngan sanggeus beak obat ti dokter, eueuh karasana. Beuteung kalahkah beuki nyeri, akhirna dipariksa ke rumah sakit mata ngaranju. Kusabab hasil pamariksaan dina ronsen positif kanker hate stadium 2 cenah. Serta kudu gancang-gancang dioperasi. Dunia satungkem, pipikiran baluang, indung metohana nu karisa semplak jeung duduluran badami pikeun biaya operasi nu cenah hampir 70 jutaan. Pamajikan gawena ukur ceurik, bingung kudua kutilu. Sanggeus dipikir dibulak-balik, harepan indung mitohana jeung duduluranana, Sudirja balaka muarek dioperasi cenah. Hanas umur mah darusiah pangeran. Ras inget ka dulur nu jadi kuwuk dina ngkorak, manehna ge sarua panyakitna sataun tas ngilu pilihan kuwuk jeung kaparengkeun meunang brek we geuring. Sarua jeung cek dokter oge kanker hate atawa liver cenah. Mun cek urang lembur mah busuk, bubuhan jalma aya der dioperasi ke Jakarta. Biayana hampir beak 80 juta. Ngendek 2 bulan tas dioperasi, manehna maot. Ras deui inget ka omongan babaturanana nu gawe di rumah sakit. Cenah nu geus katerap penyakit kanker hate mah pamohalan bisa katulungan. Aya oge nu dioperasi ngan ukur nu dawates maot wungkul. Hate Sudirja beuki murangkat, rus ras kana sagala rupa, sadar kana kanyataanana. Geuning wates umur teh geus sakitu nyantongna. Alah. Sedangkan amal ibadah itu sakasampurna. Sakitu mah pamajikan soleh, bubuhan baheulana pernah ngaji di pasantren. Nya manehna nu mere sumangat jeung bepelingan yen pati mah urusan Gusti Allah. Nuhun garantas Sudirja. Tarekah mangger tepetot ka kiai kaajengan jeung rupa-rupa pituduh ku obat-obatan herbal geus dilaksanakeun. Tapi panyakit kalah tambah parna. Malah pernah dulurna nu tayalin iwal teh si Uju. Pernah dulur misan pamajikanana nu talian iwal teh si Uju teh ujug-ujug terojol mawa jalma pinter. Cenah mah urang Banten. Syarat mah kudu aya ieu, kudu aya itu dilaksanakeun. Tapi nya kitu eueuh karasana. Biaya keur ubar aber geus teu kahitung. Boga ditinggal sawah ti bapa mitohana oge geus dijual. Heupan beroning bisa usaha. Kaayaan ge nombro paribasa mah kari nungguan dawuh. Kitu
Keur dahar sapopoe masuk pada ngirim. Kebeneran teh kiwari mah indung mitohan oge sakitu bageurna. Teu kawas baheula basa bapa mitohana masih keneh aya. Budak nu dipasantrenkeun sagala rupana dicukupan ku indung metohana dibantuan ku duduluran jeung baraya-baraya teu ngarantep. Ari nyeen pamajikanana saberesna ngurusanan sok ngaput alhamdulillah keur ngabanjel-banjel bebutuhan mah sapopoe geus leuwih ti cukup. Nyeen nu nyuuh diusapan nempoleungeun sorangan asa sieun nu tadina keker ayeuna karitulang berbay cimata ngalembereh geuning enya manusia mah teu daya teu upaya disehatkeun digeringkeun jeung diusik malikeun teh anging kumantenna. Sing sabar cek Sudirja sorana mungguh haros hos teuing geus sabaraha ratus atawa sabaraha ribu kali kecap eta dikedalkeun ku inyana kalau jadi pamajikan cek nu bohong teh mah. Cimata oge asa geus saat balas dipake ceurik lain ku aral kana papasten tapi ku asa ngadak-ngadak rumah tangga keregreg pageuh usaha keur maju dek aya cocoba nu kacida beratna. Kusabab geus teu bisa barang dahar dina poe ka poe teh hate Sudirja geus gilig mun beurang rek puasa jeung mun peuting tara bisa sare rek dipake jikir dipake muntang tulung kanu maha kawasa hate pasrah sumerah bari menta ampunan tina segala dosa bisi dina hiji waktu kudu nohonan pamundut mantenna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Mang Angga ngadongeng urang teraskeun. Dina hiji peuting hujan ngaririncik ti sore keneh. Pamajikan geus dititah sare. Ucapan zikir jeung shalawat ka Kanjeng Nabi Agung kaganggu ku sora nu ngagubrag tukangeun imah. Panon Sudirja nu lelenyepan dibelelkeun. Puguh pisan ngalatar kahareupeun moal kasamaran make samping rereng kabaya hejo nu geus lalayu sekar bukna nu geus bodas kabeh digelung jucung. Olot nini olot eta teh teu sadar Sudirja nyorowok kuniang maena hudang dak dumadakan awak karasa jagjag terus lempang ngiclik nuturkeun jirim nu bieu disebut olot kumanehna. Kaayaan duka teuing wanci kumaha taya panon poe tapi dedengean teh loba sada guludug pating jeleger langit jika nu dikeput ku kelir kulawu satu kebingna kaayaan tempat estu kumata helok taya tutuwuhan anu jararadi beroning tangkal kai gede jukut salambar ge cek paribasana eueuh sapucuk-pucuk acan sakuriling bungking lautan keusik paselang jeung pating rentulna batu
Nepi ka hiji munggang, jirim nu bieu disebut olot ku Sudirja Malik. Terus talaunan ngadeukeutan. Beungeut Sudirja diusap. Eleuh waktos nakabujeng Seep Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Sunda Komaraan Parengku seniman Berhargu sarjana Dina widang karawitan Kirang kumahanya karawitan.